Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu disareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna karayan ngabantu nyejar carios si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali Rasok Sarangos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco di mana hawai ayana, nugi sadayana teh aya dina kasehatan lahir sidanan batin, dilalancarkeun sagarupananya. Atuh tong hilap panuhun ditaroelan tombol sukrep-sukrebnya, kan mikir resep kana dongeng emang. Oge Mang nuhunkeun kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra, supados penjang kolong ting kana waktos urang sami-sami Bandungan kuma. Ieu terasna carita si Toeng wilujeng ngadangukeun prung Kajelang si Toeng tina rajang geus teu bisa nahan amarahna. Panrajang si Toeng teh memang pohara luar biasa nah. Tapi si Juhana kawas nu geus apal kana kemampuan si Toeng. Sukomo kapan manehna teh jasad aya di kandang. Jeung deui geus nyiapkeun sagarupana pikeun yang harepan si Toeng. Barang si Toeng kajeleng teu kanyahoan aya haseup anu mulek, anu kaambe matak nyegak, matak sesek. Ugue si Toeng teh panerajang teh jadi kandek. Tetela eta haseup teh mangrupakeun baruang. Karasa ku si Toeng ngelianti. Napasna beki sesek, cirahna karasa lieur. Panona maneh ranyai titinggalian geus teu pararugu. Aduh, naon ieu teh? Naon? Ceuk si Toeng bari gigideug. Manehna teh kaget reuas naha naon cenah, sabab kayaan dirina teh kiwari jadi ripuh. Si Juhana sering ngagak-gak. Saheutela si Toeng teh geus beunang diracun, sedengkeun tilu anak buahna teh anu aya di tukangeun si Toeng. Marana ge ngeusirikeun we mitra. Tajan kayaan di guha teh pinuh ku haseup, tapi ari mareanana mah geus bogaan ti racun. Ku kituna salalamat we teu kawas si Toeng anu ngararasakeun kayaan anu ripuh pisan. Rasakeun si Toeng. Teh lah sia jago-jagona maneh, sapinter-pinterna maneh. Beunang oge direka perdaya. Ayeuna maneh geus datang ka kadang aing, maneh geus ngiseup racun deuleu. Geus sumarambah sumebar kana jero awak maneh deuleu. Sakedeung deui maneh teh bakal kojor teh kudu dikojoran ku dewek oge sia. Licik sakurang ajar. Tetela sia teh licik pisan. Ceuk si Toeng bari nyekelan sirana anu karasa beki leneng beki lieur, titinggalian beki ranyai teu pararogu. Si Toeng teu nyangka lamun dirina teh bakal beunang dari kaperdaya. Ukur bisa ngageurentes we sajroning hatena tong boro bisa narajang deui mitra. Kayana teh beki ripuh pisan. Cilaka. Tetela uing teh geus kajebak. Beunang ku kaperdaya musuh anu licik pisan. Tetela ieu si Juhana teh memang benar-benar licik. Jalma jahat anu ngahalalkeun segala cara teh nyatria. Gitu mitra ceuk si Toeng teh beki ngarahu we manehna teh inggis. Manehna teh bisa salamet ngaloloskeun diri tina eta kaayaan. Memang bener ka pengaruh racun beki kuat. Si Toeng beki ripuh. Malahan mah manehna teh berak wae geus teu bisa nangtung acan. Ugue pikeun si Juhana jeung anak buahna teh mani panuju pisan. Pok kadenge si Juhana teh carita ditujukeun ka anak buahna. Deuleu ku sia euy. Musuh urang nyata si Toeng. Tetela geus teu walak kaya. Ayeuna mah tinggal ngocoran deuleu kari ngoitan. Enya Kang, tetela geuning itu musuh akang. Alah geus kitu mah geus kabeunangan ku pengaruh racun mah. Geus moal bisa kukumaha najan manehna hebat oge. Kumaha Kang geus kieu teh? Bade di kojoran bae. Enya Kang, bade di kojoranna bade di kumaha? Nah bade dicekek. Bade dipencit. Atanapi bade di kumaha? Ieu si Toeng teh geus kabeunang ku pengaruh racun anu mati deuleu. Iwal ti dewek anu bisa nyageurkeun anu boga panawar racuna.
Haha, nah jadi ubar aber ka itu kadege moal bisa cager euy. Nya Kang. Alah, tapi ari cek abdi mah ulah waka dipaehan si Toeng teh. Sabab katempok kahebatan dina nyopetna Kang. Nah cara sejen gitu. Kumaha lamun si Toeng teh sina eta we cenah tunuk talu ka Akang. Ngara bisa dimanfaatkeun tanagana. Meureunan hasil urang teh bakal tambah loba. Sabab si Toeng teh boga kemampuan keahlian nyopet anu luar biasa. Oh, bener oge nya euy. Ku dewek si Toeng bakal dirobah hati jeung pikiran euy. Sangkan manut ka urang gawekeun bener oge bener. Juhana panuju pisan kana usulan anak kebuana. Ku kituna manehna teh nangtukeun sikapna. Si Toeng mah dipayahan, tapi rek sina manut we sina nurut. Sangkan bisa kaala tanagana, bisa dimanfaatkeun keahlian dina nyopetna. Tekung sila si Juhana teh ngadeukeutan awak si Toeng. Usiwa ngaluarkeun panawar racun. Geus kitu mah diinumkeun ka si Toeng. Karasa kiwari mah geus teu lieur, geus teu leuneng. Ngan bae mitra. Kayaan si Toeng teh tan 100% pulih tina pangaruh racun. Sabab basa si Toeng maksakeun narajang, karasa harita teh asa lieur jeung renang deui. Samalah mingkin parah karasana teh ku si Toeng sirahna teh beuki nyeri anu pohara. Aduh, nah ieu teh sida uing nyeri kieu di kumahakeun sia kurang ajar. Sia Toeng moal bisa ngalawan deuleuh. Lamun sia coba-coba ngalawan ngagunakeun tenaga jero, sia bakal modar deuleuh euy. Sabab pangaruh racun anu can leupas sapinuhna tina awak maneh bakal beuki parna balukarna sia. Teh lase teh licik. Tek naon ayeuna sia maneh moal dikocoran Toeng. Tapi maneh bakal dijadikeun boneka ku aing. Jadi anak buah aing anu bakal mantuan kana usaha aing. Sia mah bisa nolak sia. Lalu hade pak kopayahan wae sia. Daripada uing nurut ka maneh, teu sudi teuing uing jadi anak buah maneh. Teu sudi teuing uing jadi nyopet pikeun ngabeungharkeun maneh sia. Baik we rek ngomong kitu kieu ge Toeng. Sia teh geus teu wala kaya ayeuna mah deuleu. Sakedeung deui sia teh bakal lulut ikut nurut ka dewek deuleu. Si Toeng nu geus teu wala kaya manehna teh nekadkeun we sajroning hatena. Daripada kudu daek jadi anak buahna eta si Juhana leuwih hade oge cenah paeh we mitra. Atuh nyobaan dengan kajeleng narajang baring musirkeun kekuatan tenaga jerona. Ngan bae harita teh eta si Juhana teh teu ngantep kitu wae tangtu we eta teh ngabayakeun pikeun nyawana si Toeng. Atuh kentak maneh teh nyalukan jadi anakna. Tekung sila kadenge sora suling maneh ngagelik. Gelik sora suling teh mani wararaas. Aneh eta suling teh ngandung geteran kekuatan anu pohara. Da eta we si Toeng anu rek narajang deui. Ngaradak handeg malahan mah beut ngadedengekeun sora suling. Kawas anu narik hate jeung pikiran kana rupa-rupa lamunan. Breh kagambar. Kabayang deui sawaktu manehna teh masih keneh budak. Manehna teh nyorang rupa-rupa kana langsaan. Kangadanan jadi budak anu geus yatim piatu. Manehna teh ukur hirup nyorangan we. Bari den kayaan ripuh kangaranan jadi gelandangan sare tepuguh dugna. Di mana wae reupna dahar saparan-paran kadang manggih kadang hanteu. Puguh hirup si Toeng teh nu sakitu prihatin. Ras inget si Toeng teh manehna teh sawaktu geus mimiti rumangka ku rumaja. Manehna teh aya di pasar Cikande. Kabayang deui kayaan di pasar Cikande malahan mah geus nuju ka dewasa manehna teh beti pangihkeun jeung Mangkarta. Ras inget ka Mangkarta Mbah Wiranta jeung Mbah Wirasaba. Mitra kaum dangu tapi eta lamunan teh ngadadak sirna we mitra. Les wae si Toeng teh inget naon-naon, pikiranna teh jadi poho kana sagala muncul ayeuna mah jadi lupa ingatan mitranya. Si Toeng teh teu nyaho kana ngaran sorangan oge. Eta teh teu leupas tina pangaruhna sora soling anu beuki ngagelik.
Eta suling teh ditiup ku anakna si Juhana. Nu katempuh teh saurang wanoca anu geulis rupa. Ngalanggeor ngadeukeutan ka si Toeng. Niup suling beuki tarik sabada yakin lamun si Toeng teh kiwari geus aya dina pangaruhna. Atuh eta awewe atawa wanoca nu geulis rupa anakna si Juhana teh langsung cacara ditujukeun ka nu jadi bapana. Ayeuna mah ieu si Toeng teh mah ngalawan Bapak. Margi aya dina pangaruh suling abdi. Bener Nyai. Haha. Hebat eta suling teh. Pasti si Toeng teh geus moal inget nanaon Nyai. Tong boroning inget ka sasaha. Kana ngaranna ge geus poho. Tah ku kituna ieu si Toeng teh ku Nyai kudu dirobah pikiranna teh. Ngarah maneh teh daek nurut kana kahayang urang. Nyata ngabantu pikeun jadi copet. Jadi anak buah Bapak. Perkara gampil eta mah Pak. Papa mah terang beres weh. Si Toeng teh bakal jadi anak buah Bapak anu hebat. Bakal ngahasilkeun hasil anu mecekil Pak. Mitra kaum dangu eta anakna si Juhana teh katelahna teh nyata Ratna Jilmawati. Ari Ratna Jilmawati teh boga suling anu hebat, suling sakti anu dingaranan suling Sanghyang Nari. Ari tak suling teh warisan tunu jadi guruna si Juhana nyata Nini Anggini. Eta suling teh ukur bisa kapemilik atau bisa dipake ku awewe. Teu bisa ku lalaki ku kituna eta suling teh diwariskeun we atuh ka si Ratna Jilmawati anakna si Juhana. Anu boga tuah kasakten eta suling teh atawa eta sora suling teh bisa ngarobah pikiran jalema jadi poho kana sagala rupana. Malah mah bisa nurut kanu geus boga eta suling. Teu aneh lamun kiwari si Toeng teh geus poho kana sagala rupana alias poho ingetan. Samalah hari teh basa digerowan ku eta Ratna Jilmawati. Si Toeng teh maneh curinghak. Adieu maneh teh Toeng. Maneh teh kudu nurut ka aing. Saha Toeng? Saha Toeng teh? Kapan Toeng teh maneh? Gancang ka dieu nyampeurkeun ka aing. Jadi uing teh Toengnya. Bener. Kan maneh teh Toeng. Maneh kudu nurut kana sagala rupa parentah ti aing. Mangga Nyi Mas, mangga. Si Toeng ngoloyong nyampeurkeun kawas kebo bingung weh. Teu lapok tumanya ka eta Ratna Jilmawati. Nah, bade aya pikarsaeun naon? Maneh teh kudu nurut kana sagala kahayang aing sia. Maneh teh kudu ngahijikeun diri jadi copet. Sabab maneh teh boga kemampuan dina nyopet. Jadi uing teh copet Nyai Mas. Bener pisan. Maneh teh copet anu memang pilih tanding. Copet anu bibenda kabisa anu memang luar biasa. Dari maneh teh raja copet anu ngarajaan sakabeh copet. Nah bener Nyi Mas. Uing teh raja copet. Nyatang tuwe maneh teh boga keahlian anu hebat. Anu punjul tibatan copet-copet sejena nu aya di kolong langit. Ngan bae najan maneh teh raja copet nurut ka aing. Aing teh Ratna Jilmawati dudungan maneh. Kitunya mohon mangga Nyi Mas. Sagala rupi parentah ti Nyi Mas bakal didamel. Halus pama kitu mah. Tat, tinggal di kumaneh. Ieu teh Bapak aing nu ngaranna teh Bapak Juhana. Tuh tinggal itu balad-balad maneh. Anak buah maneh. Sumuhun. Mangga Nyi Mas. Janten jisim abdi teh kada kumaha atuh ayeuna teh. Cigra indit cungra lumampah. Tetangan pasar jeung terminal. Pokona balik teh kudu hasil mun cekil hasil tina nyopet. Mohon sumangga Nyi Mas, sumangga. Pokona mah terang setor sagala rupina bakal beres lah. Itu mitra kayaan si Toeng teh anu geus aya dina pangaruh suling sakti Sanghyang Tarik bogana eta Ratna Jilmawati. Atuh si Toeng teh nurut wae kana sagala parentah ti eta Ratna Jilmawati. Malahan mah kapan bieu ge dititah indit ka pasar jeung terminal bakal daek. Wah aya dina pikiran si copet teh ukur nurut wae kana parentah eta Ratna Jilmawati. Malah maneh teh ngarasa memang jadi raja copet anu hebat. Raja copet anu pilih tanding. Begitu teh ngarasa percaya diri. Atuh si Toeng teh nelos ninggalkeun eta patempatan.
sabada si Toeng indit nurut kena parentah eta Ratna Jelmawati. Si Juhana teh menipungah atuh pating cekakak we jeung anak buahna. Teteh lagening cenah kiwari teh boga anak buah anu hebat pasti naoge nya teh si Toeng. Hahaha. Teteh lah bener oge euy. Usulan ti maneh teh euy. Ayeuna dewek teh boga anak buah anu hebat teh. Nya teh si Toeng. Keun urang dagoan nah kumaha hasilna. Ari cek abdi mah i bakal hasil anu mecekil. Bakal bebeunangan anu rea. Sabab jelas kesaksian kapan kehebatan eta si Toeng teh. Sawaktu nyopetna alah luar biasa. Gede kawanina tak kitu. Memang bener euy. Sabab dewek geus mah nyaho. Eta si Toeng teh mibanda kemampuan ilmu copet anu luar biasa euy. Hi, tapi punten ki. Nah eta si Toeng teh moal robah pikiranana kumaha lamun emut kana jati dirina. Kapan dipiwarang idit. Pikeun ngajarakeun ka parentah nyimas nyata pikeun nyopet kata terminal jeung pasar-pasar. Ya moal deuleu. Sabab manehna teh moal leupas tina pangaruh suling sakti bogana anak dewek deuleu. Sabab iwati anak dewek nu boga eta suling Sang Hyang Tarik anu bakal bisa ngamalikeun kana pikiran, ngabulak-balik pikiran si Toeng deuleu. Aduh kitu mah atuh jongjon. Keun we eta si Toeng teh sina usaha pasti engke teh balikna bakal sumuhun kekengingan. Da basa kamari ge aduh eta teh bisaan pisan. Malahan mah maneh kekengingan segala rupa. Da ieu oleh-oleh kanggo akang. Kapan teh hasil tina maukna si Toeng. Alah bener-bener euy. Tapi nah hamaran teh bet panggih jeung si Toeng. Jadi kieu lalakonna mah ki Daradan bahaya tuh ku anak buah nanti dicaritakeun. Panggihna jeung si Toeng teh kitu malahan mah si Toeng teh kawasna bae pura-pura jadi copet. Anu sakomplotan jeung manehanana ngarah bisa nyaho di mana sayangna komplotan kalong bodas. Pikeun si Juhana ge kapan sagarupana teh geus ditata. Tarancangna memang hebat. Cek itu licikna. Rupa-rupa rek perdaya teh geus disayogikeun. Atuh teu aneh lamun aya kajadian kitu teh. Kapan ku dewek teh geus direjieun rancang anu hebat deuleu. Rancang dewek teh moal gagal. Najan yang hareupan sakumaha hebatna eta si Toeng. Kapan ayeuna geus peruh euy. Pasti si Toeng teh bakal kitu. Bakal hayang nyahoankeun ka tempat ieu. Syukur ari kitu mah alus. Teteh lah marane anu geus kajajabkeun si Toeng. Asup kana pitapak dewek. Memang hebat. Ki Juhana memang hebat. Urang teteh lah boga dunungan, boga guru anu sahebat Ki Juhana euy. Kudu bangga sia. Nya tang tue urang teh kudu bangga euy boga menyap pupuhu boga dunungan kawas Ki Juhana mah. Kapan sakitu hebatna nya lah. Tapi kumaha eta teh batu mustika balong hideung teh. Nah dicepeng ku aki kitu. Eta batu mustika teh euy. Geus teh dicekelan ku dewek, tapi keurna nahaon deuleu. Sabab dewek mah hayang cicing di dieu geunah-geunah. Keun we burid dewek nu barang gawe. Ku kituna eta batu mustika teh dibikeun saeulanan mah ka si Jaka Laksana euy. Alah ari ki guru peti pasikeun ka si Jaka padahal mah kanggo abdi atuh. Kalah abdi teh tiasa malih warni malih rupa. Alah hoyong kanyirana abdi teh. Kapan ari abdi tiasa malih warni malih rupa mah hayang jadi jelema anu atigalina kasep we kitu tah. Nya na atuh sanes kanggo abdi. Namun kanggo abdi mah meureun abdi teh moal hese lamun nyopet teh bakal gampang pisan. Muridna Ki Juhana teh kawas anu nyirik lamun eta batu mustika teh kalah kadibikeun saeulanan mah ka si Jaka Laksana. Boga denge ti Juhana teh harita cacarita deui. Wangna eta batu mustika dibikeun ka si Jaka Laksana teh euy. Sabab teh si Jaka mah murid dewek anu pangheulana deuleu. Jadi lepayu lamun narima eta batu mustika. Mata ku ayeuna ku dewek dibikeun teh. Jadi marana teh ulah nyirik. Nyaki angan manglebarkeun we abdi mah. Lamun dipasikeun ka abdi teh aduh meureunnan abdi teh gampang neangan awewe teh nya hayang kanyerahan anu geulis.
Gampang sih teh. Lamun maneh ditampi ku Nyi Randa mah deuleu. Kapan maneh teh? Kapan tinggal loba duit anu loba. Matak maneh teh kudu rajin tidak nyopetna sia. Aye bener oge nya. Bener aing teh kudu bebenangan anu gede. Sugan we eta awewe teh beunang diolok ku duit. Ya atuh segala rupa ge kapan ku duit mah. Lanjai sia lanjai. Monggo saya bagus. Jing baraneh mah gara reureuh euy. Keun nu digarawe mah kapan ayeuna teh aya si Toeng jeung si Jaka Laksana. Dawek mah bakal nyorang kaserangan. Sabab ku ayeuna si Toeng bakal nambahan penghasilan ke dewek. Kon kitu si Jaka Laksana ayeuna teh kasarua. Manehna bakal gampangeun dina nyopetna. Sababnya ke batu mustika. Tak itu. Itu mitra kayaan. Si Juhana saparakan cak komolotan kalong bodas nu aya di Gunung Pugur. Mitra waktosna geuning parantos teh nyekapannya. Cageula ulang tunda jajar cerita si Toeng Raja Copet deui ka dieu. Urang deraskeun dina seri anu salajengna tumang nganunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina segala kakiran emang sekalian undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.